Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna kafu nafsin anto amin bihi syubhatun wa syahwatin mubahatin min masmu'in wa mubsarin wa masyitibin wa syummihi. Kerpuasa teh sunnah nahan diri tina kadaharan yang mengandung subhat. Usahakeun anu jelas halal bang. Kerpuasa teh hindari syahwat-syahwat anu mubah, termasuk syahwat anu mubah teh yang heureuy jeung pamajikan luar dari jima itu kan syahwat mubah. Jauhan ulah pamajikan ti urang mah we geus magrib deuketan. Tina hal-hal anu didenge ingat keneh baheula beh ditu zaman beh ditu ketika TV masih keneh merupakan hal yang tabu. Di zaman abdi leutik TV itu hal yang tabu mah. Salemur nu boga TV teh paling hiji atau dua. Maksih kana make batu dicas teh make aki. Mun rek nongton teh udunan mayar jang ngecas aki. Badag teh ninganan. Bari hitam putih. Paling nu ditongton si Unyil. Unggal poe minggu aya Power Ranger baheula teh budak. Jang nu dewasana album minggu dangdut baheula. Mun asup bulan puasa jalma nu boga TV nu salemur ngan saurang dua urang teh ditutupan mang TV teh make taplak meja selama bulan puasa teh baheula. Ayo nama TV na diparesakan ya masalah nanti TV na diparesakan. Bahkan nonton TV na di masjid Mufasirin itu. Nggak ada ya mang di mah, itu masjid itu nu dibake sare itu. Mun lain masjid mah itu geus diruag tuh deh. Masjid eta. Sebenarnya mah asalna rek diruag ngan gara-gara abdi konfirmasi kapun bapak. Jadi bener masjid. Baheula keur aya pun bapak nanya abdi teh karama itu kan taneuh nu bapak nu nyieun bangunan masjidna nu bapak eueuh sumbangan sama sekali. Pas ngaji bab wakaf masjid harita teh ngobrol jeung Rama teh, bah hari eta masjid diwakafkeun teu nya naon kitu malah make nanya masjid diwakafkeun teu hor pan beda deui aya wakaf mah jalma boga taneuh sorangan dibangun ku sorangan nyieun hiji bangunan bentuk jiga masjid aya bangkuangan di luhurna aya pangimaranan tanpa ngucapkeun wakaf maka teu jadi masjid. Cek abah teh emang lamun ayeuna masjid kumaha lamun teu masjid kumaha abah mah lin kiai kan mun masjid mah teu bisa diruag teu bisa dijual teu bisa umur-umur we eta mah lamun wain wakaf bisa diruag bisa dijual bisa dipindahkeun eta mah imah eta mah sarua jeung imah taneuh sorangan menang nyieun sorangan teu kungsi diwakafkeun eta mah sarua jeung hukum imah. Oh nya geus we lah teu srek ayeuna ku aing diwakafkeun jadi masjid geus we beres atuh langsung wakaf haritakeun padahal abdi nanyakeun teh karena boga rencana suatu saat ketika santri semakin banyak rek nyieun masjid nu leuwih gede nyata ieu teh ya.
jadi bingung tungtung namanya geus lah ieu masjid santri itu urang rek direhab teh insyaallah kayaknya beres bangunan ieu. Itu masjid jam umum sisi jalan kira-kira gitulah. Kerek di genah-genah ya tempat parkiran aya kopi gratis kan gitu. Tapi haram jang santri. Oh atuh ku santri mah tuh mang bingung di kopi gratis kan atuh warung meureunnan Mang Dedi bangkrut meureunnan atuh sih. Keur puasa kurangan lain berarti keur teu puasa bebas lain mode acara keur puasa sunnah menghindari bahasa-bahasa nu goreng patut bahasa-bahasa anu matak pipaseaeun oh berarti ai keur teu puasa mah teu kudu lain kitu tetep rek puasa rek teu puasa dosa ngucapkeun kata-kata anu dosa tetap dosa ngan peda ketika keur puasa aya plus dosana gitu lah keur puasa aya plus dosa di tengah wa'lam annahu yuta'akkadu alaihi ayyajtani basyab'al mufrito kade jauhi keur puasa teh daang anu banget seueuh nepikeun ka bentet beuteung jauhi nepikeun ka budak nu sok itu teh turutan ku kolotna teuing budak nurutan kolot nepikeun ka geus beres buka teh dengan beuteung teh kuateun ka disapukeun kemerkaan itu cita-cita pan per waktu sore meuli makanan takjil kolok geus mie sirup yah terus rupa-rupa jajarkeun teu didaang era geus dibeli ulah gitu bahkan abdi kantos sowan ka Bapa Mun Pasir Mun Pasir pada Rinjang Banten termasuk salah sawios ahli waroi ketika abdi di Buya Dimyati pernah rek masantren di Buya Mun Pasir tapi teu tulus daya syaratna teu selama 40 poe teu meunang daang selain anu aya di kebun beliau teu meunang meuli ka pasar teu meunang barang daang anu ngaliwatan ka pasar naon anu teu ngaliwatan ka pasar teh kabeh ka uyah-uyah da liwat ka pasar teh nanyakeun ka santri di dinya teh mang nyai di kebun aya naon aya sampo aya tales aduh bak-bakan abdi teu kuat ya moal teu kiat nyakeun bae teu kudu teu ditarima abdi mah serius wong asup ketika abdi asup ke Buya Dimyati diselehkeun ku pun bapak ge abdi mah diusir sebenarnya rek naon dia cenah yang ngiring ngaos Buya dah moal kuat di dieu mengaji moal kuat di dieu mah loba lagi urang Jawa unggul Cianjur cenah Cianjur moal kuat balik kita balik ku Buya yang di Widya kenyang geus teangan we jeung kobong sorangan eueuh daftar eueuh pengurus eueuh nanaon jangan kobong sorangan culang cileung ka mana aing teh nepikeun ka harita papanggih jeung urang Cirebon pertama kali anu nyambut abdi teh santri urang Cirebon inget kan ya. Ingat kadawuhan Buya Mun Pasir puasa itu mengurangi kualitas dan kuantitas makanan urang mati balik hari-hari biasa cara ayeuna rek daang teu kudu aya sirup so aya sirup teu teu eueuh kolak eueuh sirup nari bulan puasa mun eueuh sirup teh teu sah daang teh bener
Wa min syuruti daang sirop bulan puasa. Rek sirop, rek dawegan, naon be? Nepikeun ka aya perusahaan sirop nu dagangna teh musim puasa we, marjan. Sok ayeuna mah da teu pati rame. Pokona mah lamun dina TV geus loba iklan marjan, oh berarti geus deukeut puasa gitu. Geus bisa dicirikeun eta mah. Jadi sunnah keur puasa teh kafun nafsin an ta'amin. Menahan diri tina kadaharan ya anu ngandung unsur subha, hindari syahwat-syahwat mubah, hindari masmu mubzon, ame sesengitan, kata hindari. Walau ta'aradat karohatu masjid iblis so'im waraditib pajtinabul masih awala. Namun ayeuna pagedug antara makruh nyabak wawangian jeung ayeuna nolak wawangian, pajtinabul masih awal ngajauhan nyabak langkung utami sabab kemakruhanana mata ngurangan karena kualitas ibadah. Qala fil hilyah Abu Nu'aim ngadawu al aula lis-shaim sinara mana neng sinara mana sangeus lila tara nempo budak di PHP-keun wae imkeun naon atuh PHP-keun kanu ngora coba PHP-keun itu al aula lis-shaim tarkul iktihal nu langkung utami jang nu puasa tong sok make sifat celak saya atau nggak celak karena itu termasuk bagian dari berhias syahwat mubah juga. Wa yukrahu siwakun tong sok cukat nyikat gigi berpuasa sabada duhurnya ba'da zawal sabada lingsir panon poe sebelum surup panon poe sanajan sare sanajan dahar kadaharan anu bau kusabab poho puasa ba'da zawal teu sunat gosok gigi karena ihtilaf ieu mah cek jamun mat teu makruh bahkan sunnah lamun berubah sungut keur puasa bau di mana bauna lain bau karena puasa. Beres subuh sare puasa bulan puasa udang welohor kan sungut emang bau rupa-rupa campur antara bau sabab puasa jeung bau ku sabab hudang molor nah cek jamun dan makruh sote siwakan ngaleungitkeun bau puasa karena bau puasa mah asarul ibadah tapak ibadah hadis nate kumaha la khalufu fammi shaim atyabu indallah min rihil misk bau sungutna jalma nu puasa heuh eta teh bau yang diakibatkan bau puasa teu barang daan ari kitu mah amang hudang sare atawati beurang puasa make poho daang kadaharan anu bau kan tuh batal puasana sunnah cenah eta memang siwakan da eta mah ngaleungitkeun bau lain karena puasa. Wa mimma yuta'akkadu lis-shaim termasuk nu disunnah muakadkeun jang nu puasa kapul lisani angkulli muharramin ngajaga letah tina maksiat lisan berpuasa kade ngabohong untung nggak ingat teu puasa cenah berarti hegae ngabohong lain gitu berpuasa kade ngerumpi nepikeun ka abdi sok nyontokeun keur puasa nonton TV berita kriminal nonton keur puasa teh nonton naninganan aya berita-berita kriminal nu teu guna lah
anu jero natengan muka aib batur. Seorang kakek-kakek memperkosa anak di bawah umur. Nah naonan eta siang ngadenge berita kitu. Gibah haram kecuali iya aya gibah nu diwenangkeun betul. Hiji lapor ke hakim, pamajikan ngalaporkeun salakina ke hakim, kepentingan haknya, sehingga secara terpaksa pamajikan ngabejakeun kesalahan bahkan kagorengan salakina ke hakim. Teu nanaon. Nyontokeun di mana teu bisa nyontokeun tanpa ngomongkeun batur. Teu nanaon. Dan lain sebagainya. Aya nu diwenangkeun gibah. Ari model acara TV mah tujuanna ngalah duit atau usaha perusahaan TV dengan judul iklan naon bae eta rek buser rek patroli judul acara nanti naon deui naon paedahna wartawan TV memberitakan aya aki-aki merkosa budak di bawah umur. Naon padahal jawab kusabab eueuh paedahna berarti eta termasuk dari gibah didengekeun we ku urang keur puasa as-sami syarikul qail jalma nu ngadenge baturna anu ngomong sarua bae tekoran keur puasa ngan kukulutus we amok-amokan musyatamah. Naon sababna? Sabab semua itu muhbitun lil ajri ngalabur kana ganjaran puasa. Kama sarrahu bih terasa kumaha tos dijelaskan ku para ulama wa dallat alaihil akhbar as-sahihah jeung dituduhkeun pirang-pirang hadis anu sahih. Ku kawal tadi yuradu bahsul adloi husulahu cek Imam Ad-Doi tetap ganjaran puasa macana hasil teu ngaruh ku sabab ngabohong, teu ngaruh ku sabab ghibah, teu ngaruh ku sabab musyatamah. Ad-Doi kantos ngabahas kitu wah eta ditolak, nggak bisa begitu, lebur ganjaran eueuh duraka deh. Bahkan mulangkung ekstrim cek ba'duhum nyebatkeun yabdulu aslu saumihi. Allahumma lain lebur ganjaran ya puasa nage batal cenah aku ngabohong nage keur puasa gibah batal cenah puasana. Pendapat ieu merupakan kias Imam Ahmad jika dina sholat make baju meunang ngagosob. Cek madhab Syafi'i sholat make baju meunang ngagosob. Masing-masing bae gosobna haram, sholatna tetep sah. Gosob-gosob sholat. Tapi lamun kias Imam Ahmad mengatakan sholatna kan teu sah. Imam Ahmad diradkeun rek naon salat ge ai haram mah kira-kira gitulah cek mazhab Imam Ahmad. Walau syatamahu ahadun fal yakul walau fi naflin inni shaim. Keur puasa aya nu nyarekan matak pi emosieun tahan mang
tong dilayanan. Mun kira-kira teu kuat ngomong dina hati amang keur puasa lulus dadah puasa. Mun teu puasa mah ku aing dibebek da sia teh puasa nah teh nahan awak mupahan awak ngelus dada supaya ulah terpancing ketika aya jalma anu ngamek ka urang pulang pulung naon Jeb 3 pulang pulung dua kali 3 kali dina hate naon ngelingan tazkiron lah ngelingan awak supaya tidak terpancing emosi keur puasa wabilisanihi haisulam yadun naryaan atau deui kulisana kira-kira teu nyangka ria teu nyangka ayeuna teu boga prasangka bakal ria hapunten mang nuju saum omongkeun. Jadi awalnya dina hate lamun keneh rada parah eta anu piamekeunana sok kulisan. Fa inik tasara aladi mapal aula bilisanihi. Saya namanya kulisan supaya ngelingkeun kana pribadina oge ngelingkeun ka batur anu musyatamahna. Wa sunnah ma taqid bi ramadana sunnah muakad di bulan Ramadan wa asrul akhir 10 akhir eta langkung muakad selama bulan Ramadan teh usahakeun iktsaru shadaqatin ngalobakeun sedekah naon bae sedekah keur bulan puasa gede padilahna sedekah di bulan Ramadan terutama lamun geus ngalikur asrul akhir di tanggal 2 hiji ka ditu wa tausiatun ala iyalin ngajembarkeun ka kulawarga tah ieu nyambung jeung ti Buya Mun Pasir teh saya melihat kehidupan Buya Dimyati seperti itu mah Buya Dimyati nama tuh naon atuh Buya Dimyati sapopoe cicing di masjid Buya Dimyati tapi istri-istri ngomong gedung anu 2 tingkat malah anu di Pandeglang mah pamit lepat ngagaduhan toko emas bojona Buya jang pribadi nak keur puasa teh sunnah kualitas jeung kuantitas makanan ditekoran tapi jang keluarga sunnah standar makanan ditaekeun nah itu tausiah liyah jadi lamun jang urusan beda mang urusan pribadi jeung keluarga karena tidak semua orang anggaplah amang misalnya seorang ahli sufi atau waroi kemudian anak pamajikan bisa nuturkeun amang setawakal jeung sesebar amang kan nggak bisa juga nggak bisa dipaksa ya kalau kaharal kita deui dan halus begitu ka pribadi mah dipirit ka keluarga mah ditausiah karena tausiah ala iya ya bagian dari meningkatkan kualitas dan ada unsur sodaqona oge obakeun ka alusan ka kerabat ka tetangga saya namah nyiapkeun nyadiakeun takjil jang jalma-jalma nu puasa sok aya ninganannya berusum puasa maninganan komunitas jam 5 sore setengah genep ninganan di sisi jalan ngabagi-bagi takjil nah itu tujuan nama ayyuf tirosoimin itu tujuan nama itu bari ngabuburit ngabagikeun takjilna teu make tiung geus bangsa teuing kumaha heukeun welah meureunna teu make tiung puasa-puasa
di takjil menang mentaan di manehna mah yang selfie we ngabagikeun wungkul kitu malah lain kitu urang mang tong sok ayeuna hayang gaya boga nama na wungkul bagi-bagi takjil urang anu pangheulana urang nu panggedena udunan eueuh teuing wa illa fa'ala nahwi syurbatin minimal mere nginum jang takjilna jalma anu puasa sabab saha jalma nu mere daang nu mere takjil kanu keur puasa maka ganjarana sarua jeung cara jalma anu puasa eta kan lumayan cobakeun maca Quran keur puasa teh mangkaning sumut teh hasum nih emangnya hasum cangkul cepol wegah wana maca Quran ya Allah keur leumpang keur di jalan keur cicing keur nongkrong lobakeun maca Quran nu penting mah ulah nepikeun ka keur di WC maca Quran ben pangsayana waktu maca Quran ti beurang mah ba'da subuh mangkaning ba'da subuh agendana kan molor agendana pada eta teh pangsayana maca Quran lamun ti peuting keur sahur tuh jadi maca Quran teh berarti memeh subuh maca Quran jatah peuting sabada subuh maca Quran jatah beurang ribet Kang pabaenal isa'ayan antara maghrib jeung isya batu geus ripuh deui wae antara maghrib jeung isya nyaho waktuna sakedeung nyaho kolot jeung sirop can beak acan udun kaburu taraweh geus lieur mah lamun situ geus lieur mun dina pikiranana jalma puasa kana lebokeun mah geus lieur ieu moal kaamalkeun yakin moal kaamalkeun ayeuna otakna kukumpul lebokeun dina otakna alus mana lamun dititah milih maca Quran ti peuting jeung ti beurang wa qiraatul lail aula wayam bagi ayyakuna sya'nul qari at-tadabbur angen-angen makna Quran teh ulah asal maca unggul tapi sambil diresapi maknana qala Abul Lais fil Bustan dawan Abul Lais yang bagi lil qari ayyah tamal Quran pisanah marrotain sayogiana cek Abul Lais hanca maca Quran teh minimal satahun tamat 2 kali mang tahun ayeuna tamat 2 kali mun teu bisa leuwih minimal satahun 2 kali tamat Quran cek Abu Hanifah mah man qara'a al-Qur'ana fi kulli sanatin marratain faqad adahaqahu sajalma maca Quran satahun 2 kali tamatan berarti eta jalma geus merealisasikeun hak Quran wa qala Ahmad lebih parah Imam Ahmad mah maksudna parah teh dinisbatkeun kana kakedulan urang lain parah kawalna kedul amangna anu parah lain kawan yukrahu ta'khiru khatmatin aktsara min arba'ina yauman makruh namatkeun Quran leuwih ti 40 poe sakali alah tanpa uzur nyada memang normal nama sapoe teh sajuz da sajuz dengan 1/2 jam sebenarnya mah sajuz teh 1/2 jam paling tetep wa iktsaru ibadatin keur puasa lobakeun ibadah rupa-rupa naon lobakeun iktikaf siyama asri akhiri komode geus mulai ngalikur tanggal 2 hiji 22 23 nepikeun ka malam lebaran fayuta'akkadu lahu iktsaru salasa sunnah muakkad ngalobakeun nu tilu tadi karena ittiba
wa yusannu ayam kutamu takipan sunnah jalma cicing iktikaf di tanggal 2 hiji harusna mamang parat tong balik-balik nepikeun ka salat Id. Allah Gusti nu Agung irah meuli baju lebaran lah ieu kan pagedug jeung visi-misi anak pemajikan hayang baju dulu lagi kan mang kumaha aja ieu minimal mang mengpeungkeur bujangan geus boga pamajikan yakin moal bisa cek aing ge bicara ungu moal bisa pabuliut jeung daging pabuliut ujung nyieun kue dipangmeulikeun kue nu geus jadi teh teu sah mang lebaran teh padahal anu merek kue nu geus jadi kongguan wa ala alihi wa ashabihi nu karana itu nepikeun ka poe ieu oge sabenerna mah can kadaang can kaletak teh nepikeun ka di detik ini kukuh we kudu nyieun padahal waniun teh kue anu dipajang di hareup kemarin ti lebaran parat tepung ka lebaran tahun hareup waniun aya akhirnya nepikeun ka bulukan waniun da eta mah didesainage lain jang didaang jang pajangeun didesain aja lenjang daang nu di daang mah paling daginang kutu mayang wa ayataki qabla dukhulil asri sunnah i'tikaf saacan asup 10 akhir berarti di tanggal 20 nanti geus standby i'tikaf di masjid parat nepikeun ka ngalaksanakeun salat Id balik ka imah teh beres salat Id bisa bujangan mah sangat mungkin bisa kamu bari di tamahan tepati gablek duit di imah tepati di Arab tepati guna mending i'tikaf mang ceuk aing wa yuta'akkadu iktsarul ibadah al mazkurah fihi raja musodapati lailatul qadar lobakeun ibadah di jero masjid bari i'tikaf selama 10 hari terakhir sugan be hari kitu mah dirad 10 poe di tanggal 20 teureun-eureun di masjid i'tikaf sugan we tuh mang kebeneran ngabeneran kana ayeuna Lailatul Qadar sabab ngamal dina Lailatul Qadar langkung sae daripada 1000 bulan eueuh Lailatul Qadaran karena menurut kita mazhab Syafi'i Lailatul Qadar ayana dina 10 terakhir Ramadan di 2 hiji ka ditu yang paling mungkin nu paling diharapkan itu tanggal ganjilna 2 hiji 2 tilu 25 di antara nu paling ganjil anu paling besar harapan tanggal 2 tilu jeung tanggal 2 hiji ngan cek Imam Nawawi tuh bisa dipatok gitu cenah Lailatul Qadar make ti tanggal ngalikur ka dieu tuh antu pinah-pinah si Lailatul Qadar teh inti qaluha kada peuting naon kana poe naon duka nu jelas mah pinah-pinah cenah teu daek cicing Lailatul Qadar nu nyatana mah wa ya afdalu ya layalis sana bahwa Lailatul Qadar termasuk peuting pang afdolna sepanjang 360 hari nepikeun ka sahih hadis mah manusqama Lailatul Qadar sahajalma jungkung ibadah pas Lailatul Qadar iman ka Allah ngarep ridho Allah jeung ngayakinkeun bahwa Lailatul Qadar teh hak ayana gufira lahu ma taqaddama min dzambi ceuk hiji riwayat wa ma ta'akhkhar dihampura sakabeh dosana Imam Baihaqi ngariwayatkeun hiji hadis
Man sholal maghrib wal isya, sajalma salat maghrib jeung isya kaayaan berjamaah sepanjang Ramadan. Sepanjang Ramadan pokokna mah nu penting jamaah maghrib jeung isya sepanjang Ramadan. Faqad akhadha min lailatul qadar bihadzin wafir, eta jalma menemukan Lailatul Qadar dengan bagian yang sempurna. Duh mangkaning pangripuh-ripuhna di bulan puasa salat maghrib jeung isya. Karena kagok barang daang, can udud, can wareg, lamun diengkekeun kaburu taraweh capek mantel wa kumaha bae eta alasan. Da aneh keur bulan puasa mah. Ari ayeuna keur waktu sore di Arab maghrib aya geus dur maghrib make asa wegah sakedeung deui rek isya yang hareupan taraweh itu wah rupa-rupa eta gogoda ya Allah ngan intina kana lelebokeun hate eta intina mah eta nu ngagangguna. Aya hiji hadis dia diriwayatkeun man syahidal isya'al akhirah fi jamaatin geus we kieu lamun amang maghrib jeung isya selama Ramadan hese wakang ai selama sabulan rada hese minimal ieu tuh mah salat isya berjamaah dina Ramadan akhir geus eta tuh sok kamari lebaran poe Rebo malam Selasa tah nu penting malam Selasa mun kamari malam Selasa kamari salat jamaah teh isya bisa gitu. Sajalma nyaksian isya akhir jamaah tina Ramadan faqad adraka lailatul qadar pasti menang lailatul qadar. Saking kunaon saking ku berarti apaleun Kangjeng Rasul malam terakhir mah nu tarawehna geus mulai langka bahkan lolobana geus mulai di waktu isya teh ayana teh di Ramayana di Jogja pan eta cenah ieu sapatu can kabeuli cenah can kabeuli tiung can kabeuli wah rupa-rupa ya Allah pamajikan diabur lain diayunkeun lain mah rek dibejakeun kamari pamajikan diabur tah jang baju mun lepat 2 juta ewang kamari berejang baju pamajikan ya 2 juta ya 2 juta ya 2 juta budak 1 juta ewang nu gede nu leutik sesuai kebutuhan aya anu 500.000 anu 700 kamari tanyakeun teh mana geus eueuh deui heuh kitu nyata neng da mending kana ngajarkeun santriat jeung ngajar ka pamajikan ese aya dicarekan jamedud di kamar deui aduh aing eukeun bae lah wasadda man za'ama annaha lailatul nisfi min Sa'ban kaluar tina qaidah jalma nu nyangka bahwa Lailatul Qadar teh malam nisfu Sa'ban wah naon atuh teu nyambung kana Lailatul nisfi kira-kira kitu tatimmatun ya hiji panyampurna yusanu itikafun kulla waqtin sunat iktikaf tiap waktu iktikaf itu tiap waktu waktu nganggur teh kumaha santri mun dipake iktikaf maraneh teh kumaha lamun biasakeun nongkrong teh di masjid nongkrong yang bermanfaat nongkrong anu berkualitas di masjid kumaha daripada ngajedog dina teras warung si Dedi ngajedog gue ngalamun mending kana ngajedog di masjid santri eta masjid kurang kumang di Badagan mending kana di masjid bisi hayang rada salse sautik di luhur atau di luhur sok gampal sajadah di luhur cicing teu kudu nanaon ngajedog we ngalamun di masjid he nu penting mah asup ke masjid diuk hate niat iktikaf geus sakitu ge meunang ganjaran hatena mikir ngalayang ka itu ka dieu heug ku cicing di masjid iktikaf jadi biasakan nongkrong di masjid
naon i'tikaf teh wayah kumaha Kang wayah kumaha bae kula waktin naon i'tikaf teh lubsun fauqa qadri tumakninani salat nongkrong saluhureun kira-kira subhanallah hanya takang di jero di mana di masjid naon ngaran masjid mayasihu fihil i'tikaf takrif masjid itu gitu hiji tempat musah i'tikaf ngaranna masjid wala masjida illa biwaqfin tidak ada masjid kecuali wakaf hey sini mau nih sini nih oh kurang seksi ini mau sini sini nara kurang seksi nih ada wah inungna tuh sini berarti can cedok sini sararumpok Kang di masjid teh awaruh batihi nongkrong di teras masjid atuh Mang ya Allah eta amang kunaon na terasna tuh lumayan tuh belah ditu tuh lantai kedua yang hadap kawetan kan lumayan geunahun pemandangan ye niat etika karena ruhbahna masjid termasuk dari masjid asal ulah ruhbah nu anyar dibangun bari diyakini bahwa itu bukan dari masjid. Selama tidak diyakini, selama teu anyar dibangunna ruhbah hukumna hukum masjid. Saya i'tikaf dirinya. Asup ke masjid. Derwe i'tikaf. I'tikaf teh kabagi dua bagian. Aya i'tikaf mutlak. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala mutlak. Aya i'tikaf anu muqayyad bimuddatin di batas waktu. Nawaitul i'tikaf niat abi i'tikaf nepikeun ka magrib. Niat i'tikaf sapoe sapeuting. Niat i'tikaf saminggu. Niat i'tikaf sabulan di batas eta. Bedana naon lamun i'tikaf mutlak jeung muqayyad walau kharaja walau li kholain man lam yuqaddir al i'tikafal mandub awil mandur bimuddatin bila azmi awadin jaddadan niat wujuban in arodahu. Asup ke masjid niat i'tikaf tengah batas waktu kaluar weh amang teh keluar rek naon teuing bukan bakal keluar nah rek ka WC nah rek modal nah rek ngompol rek meuli kopi keluar di masjid tanpa aya tujuan rek balik deui ka masjid maka i'tikaf selesai sampai di situ. Sehingga lamun balik deui ka masjid hayang status i'tikaf deui kudu nganyarkeun niat deui. Ku kaluar ti masjid bubar i'tikaf. Lamun teu ngabatas kuat tu bari teu aya ngazam awad maka kudu jaddadan niat. Wa kadza idza ada ba'dal khuruj li ghairi nawi khalain man qayyadahu biha termasuk anu ngayidan lamun lian ka semacam ka WC rek wudu sarua kudu nganyar-nganyar niat ari kitu mah tujuan kebutuhan ka WC batal tuluy ka wudu
tuluy ayeuna hayang modal hayang ngompol teu kudu nganyar-nganyar niat deui ketika asup ka masjid deui niat iktikaf ti isuk nepikeun ka sore ti beurang hayang modal keluar weh rukutuk modal ka WC beres kitu wudu deui asup deui ka masjid teu kudu niat iktikaf deui ai model cara kitu mah da tadi geus ku iktikaf nu awal iktikafna selama sapoe palau kharaja aziman li awadin jalma keluar di mana hatena ngazam rek balik deui paada memang tuluy balik deui lam yajib tajdidun niat teu kudu nganyar-nganyar niat deui wala yadurru al khuruju fi iktikafin nawata tabu'ahu teu nanaon kaluar ti masjid teu nanaon dina iktikaf anu diniatan tuluy-tuluy misal saminggu misal sabulan keluar weh rek ngompol keluar weh rek modal keluar weh rek adus junub keur iktikaf make kudu ngimpi tu para rugu keluar weh rek ngumah najis keur iktikaf make kudu aya najisan sanajan mungkin adus jeung ngaleungitkeun najis bisa dilakukeun di masjid da meureunnan eta teh ngajaga muruah jeung kahormatan masjid atau ayeuna dahar keluar rek ngadon dahar padahal dahar bisa di masjid teu nanaon da dahar di masjid mah pikaeraeun teu kudu niat deui mah niat iktikaf saminggu selama ayeuna iktikaf kan ngaranna ge boga kebutuhan ka WC hayang modal hayang daang nu sifatna kebutuhan gitu bulak-balik ketika asup deui ka masjid teu kudu niat deui ari iktikafna niat saminggueun sabulaneun bari kaluarna memang aya tujuan kabutuh mah bahkan walahu al wudu ba'da zalik ba'da qadail hajat tab'an lahu wudu sabada qadail hajat teu nanaon aya tab'an mah beda deui lamun kaluar tujuan murni wudunya tujuan keluar murni wudu eta mah karena bukan kebutuhan sehingga dina hate kudu aya azam awan wala yadurru bu'du maudiha nyata kang ieu teh tempat modalna jauh lamun jauh kumaha teu ngaruh sok di masjid keluar modal tempat modalna jauh asup deui ke ka masjid teu kudu niat deui teu kudu ngaruh masalah jauh tempat nama kecuali aya pilihan WC teh aya nu deukeut aya nu jauh ari amang kalakah milih anu jauh tah eta karek masalah selama anu deukeut memang henteu patut teu pantes WC na aya kitu mah aya kang eta nu deukeut aya nu jauh aya ngan nyata nu deukeut mah duh caina nyata goreng atau naon fasilitasna rada kurang itu mah geunaheun heug atuh sanajan aya pilihan oge init ka WC anu jauh teu matak ngabatalkeun kana iktikaf selama perjalanan keluar erek modal erek ngompol lempangna teu ditaklif nulayaan kana watek biasa leumpang aman teu kudu lumpat artinya bahwa iktikaf teu batal ku kaluar demi kebutuhan anu sifatnya kebutuhan manusiawi walahu salatun ala janazatin illam yantadir nyolatan anu maot heug asa teu ngadaguan bahkan lamun dina niat iktikafna amang mengecualikeun satu hal kaula niat iktikaf sabulaneun kecuali lamun dina selama sabulan aya kepentingan digoroan ku pamajikan digoroan ku indung pertemuan jeung raja bla 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 sok aja kecualikeun nya heug wa yakhrujul jawazan menang keluar dina iktikaf selama sabulan keluar demi untuk
sesuatu anu dikecualikeun rek urusan dunia rek urusan akhirat. Kaulah iktikaf sabulan di masjid ieu kecuali rek wudu, kecuali adu sunat, kecuali lamun aya anu gering, kecuali takziah lamun tatangga aya anu musibah, kecuali ziarah jalma anu karek datang tina perjalanan. Gae selama iktikaf tekan rupa-rupa mureunannya aya wudu, aya nu gering ngalongok, aya nu kamusibahan amang teh ngalongok, aya nu balik sapar amang ngalongok, takziah tah keluar demi tujuan itu. Kalau di awal iktikaf memang diistisnakeun itu teu ngabatalkeun karena iktikaf sehingga balik deui ka masjid teu kudu niat kecualikeun. Iktikaf batal ku jima sanajan diistisnakeun kecuali lamun pangsong atau bisa angger be sanajan diistisnakeun di tengah iktikaf kemudian ngalaksanakeun jima iktikafna batal. Mun hayang iktikaf deui kudu nganyar-nganyar niat deui begitu asup ka masjid. Sok sanajan eta jima terjadi tanpa sengaja sakalian bari rek modal di WC papanggih jeung pamajikan derwe di WC gitu maksudna sanajan gitu anggar ngabatalkeun karena wa ing zalimaniyin kaluar mani ku sabab paantel kulit plus syahwat, kaluar mani ku sabab ciuman. Yes. Walil mutakib al khuruju minata tawu'i linahwi iyadati maridin jangjal manu iktikaf menang keluar tina iktikaf sunnah karena ngalongok nu gering. Alus mana keur iktikaf sunnahnya ainu nadar maka ulah alus tuluy iktikaf alus ngalongok nu geuring euy atau sarua bae menurut kalau aujah cara sakumaha pernah dibahas ke Imam Ad-Bulkini annal khuruj kaluar ti masjid tujuan jang ngalongok kerabat tetangga CS langkung utami. Tapi Ibnu Shalah sabalikna milihna mending iktikaf cenah mah da Kangjeng Nabi oge teu eureun iktikaf hanya karena gara-gara eta. Geus kebat. Muhammadun qala fil Anwar Imam Yusuf ngadawuh dina kitab Anwar yabtulu thawabul iktikaf ganjaran iktikaf batal ku sabab kukulutus jeung ngomongkeun batur jeung ngadahar perkara haram. Keur iktikaf di masjid teteleponan dina teteleponan teh nyobobogung bobobi umok-umokan kumaha eta amang teh keur iktikaf di masjid eta kumaha batal ganjaran. Nah paslon pisau mita tawu'i ieu pasarek martelakeun puasa sunnah. Hei nara ini kayaknya api udah ke walahu minal fadha'il wal masubah malayusihi illallah. Puasa sunnah padilahna ganjaranana geus pokona memang gede teu aya nu tiasa ngetang kecuali Allah. Saking ku gedena teu bisa dihitung. Adhafahullah ilaihi duna ghairi. Allah nyandarkeun puasa henteu lian puasa. Dugikeun ka bahasana oge kullu amali ibni adam lahu illa saum. Ieu dawuhan Allah hadis qudsi. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa mah nu nyaho mang kecuali Allah. Salat loba keneh batur nu nyahoeun, nu nempoeun. Zakat bisa dikatempoeun ku batur. Hajian komo
Tapi puasa mah tuh bisa di selfie kan, sholat bisa di video, jelema keur sholat, keur ngabagikeun zakat bisa di video, keur hajian selfie hareupeun Ka'bah, keur tawaf bisa. Puasa amang kumaha selfie-na? Hai guys, lagi puasa, pas puasa mah nahan daang dekadeul itu bisa dipoto ibadah puasa mah. Sabab ayeuna teu bisa dikanyahokeun ku batur nu apal nangan Allah wa ana ajzibi langsung ku Allah. Wa fi sahihain dina dua sahih Bukhari Muslim, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina khariqan, 70 tahun mang dijauhkeun tina seuneun neraka jalma sapoe puasa karena Allah. Aya puasa Arafah teu kudu dibaca kabeh, aya puasa Asyura, aya puasa Tasu'a, aya puasa Saknyawalan, aya puasa Ayyamil Bid 13 14 15, aya puasa ayeuna Senin Kemis, jeung puasa-puasa sunat anu sanesna. Urusan masalah pasunatan padilah nu kieu teu kudu dibahas, amalkeun, tinggal diamalkeun.